Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Surutu jazail hajari ari pirang-pirang syarat susuci ku batu eta samaniatun aya 8. Ayyakuna tegasna kahijian bukti itu ijza eta bisalah sati ahjarin ku tilu pirang-pirang batu. Wa ayyan qo jeung yen kudu bersih naon al mahalu tempatna, wa al yajipa jeung ulah kaburu garing naon al najasu najisna, walayan takila jeung ulah pindah itu najis pindah, walayat roa jeung ulah datang alaihi kana itu najis naon akhoru najis sejen, wala yujawiza sareng ulah ngaliwat itu najis sopahatahu kana mubokong nasi jalma wa hasyapatahu jeung kana hasyapa nasi jalma, wala yasiba jeung ulah keuna hu kana itu najis naon maun cai, wa antakuna jeung yen kabuktian naon al ahjaru pirang-pirang batuna eta tohirotan anu suci. Paslun ari ieu teh hiji pasal. Furudul wudu'i ari pirang-pirang parduna wudu eta sitatun aya 6. Al awwalu ari nomor kahijina eta an-niyatu niyat, asani ari nomor kaduana eta ghuslul wajhi ngumbah rarai, asalisu ari nomor katiluna eta ghuslul yadaini ngumbah pandangan dua ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana, ar-rabi'u ari nomor kaopatna eta mashu syai'in ngusap hiji perkara minar ro'si tina sirah, al-khamisu ari nomor kalimana eta ghuslul rijlaini ngumbah sampean dua ma'al ka'baini sarta mumuncangan duanana, as-sadisu ari nomor kagenepna eta at-tartibu tartib. Faslun ari ieu eta hiji pasal. An-niyatu ari niat eta qasdu syai'in ngamaksud hiji perkara muktaronan barina dibarengan bi fi'lihi ku migawena itu syai'. Wa mahaluha sareng ari tempatna itu niat eta al-qalbu hate wa talaffudu sareng ari ngucapkeun biha kana itu niat eta sunatun sunat, wa waktuha jeung ari waktuna itu niat eta inda ghusli awali juz'in dina nalika ngumbahna mimitina hiji juz minal wajhi tina rarai, wa tartibu jeung ari tartib ari ngaran tartib eta alay yuqaddama yen ulah ngaheulakeun si jalma udwan kana ngumbah hiji anggota ala adwin manurikeun kana anggota anu sejen. Faslun ari ieu teh hiji pasal. Al ma'u ari cai qalilun eta aya cai saeutik wa kasirun jeung aya cai loba. Al qalilu ari cai saeutik eta macai dunal kulataini anu kurang tina 2 kulah, wal kasiru jeung ari cai loba eta kulatani cai 2 kulah fa aksara tuluy leuwih loba. Al qalilu ari cai saeutik ya tanajasu eta narima mutanajis itu maul qalil bi wukuin najasati kusabab katumibaan pirang-pirang najis pihi dina itu maul qalil, wa illam yatagoyyar jeung sanajan teu barobah itu maul qalil. Wal maul kasiru sareng ari cai loba la yatanajasu eta henteu jadi mutanajis itu maul kasir illa iza tagoyyaro kajaba di mana-mana narima robah naon ta'muhu rasana itu maul kasir, aw launuhu atawa rupana itu maul kasir, aw rihuhu atawa ambeuna itu maul kasir.